mugia urang teras aya dina panangtayungan Gusti Allahnya. Amin. Satajan ngamitan diajar urang ngadua heula nya. Mangga Fahri siapkeun. Sayaga sataacan urang diajar ayo urang ngadoa heula ngadoa di kawitan. Eta rerencangan anu kalebetna saha? Kamal kemana? Ayeuna ibu nyuhungkeun hideuk ngadeg heula. Terang ngadeg. Tatih nangtung. Teras cobi rapikeun acukna. Rapikeun acukna tos. Bangkuna rapikeun numpungkeun. Kami aya runtah, biceun heula runtahna. Sok, mangga cari deui. Ibu pada naros oge, sateu acana urang kantos diajar naon? Dongeng. Sok, Milda kumaha Milda? Belajar dongeng, dia praktek dongeng anak amanat dengan dongeng dengan poster. Oh, urang kantos diajar dongeng sareng Milda nya. Teras ngapraktekeun dongeng anu dina wangun paguneman. Teras ngadamel oge posterna tina amanat dongengna. Kamari kumaha resep teu? Ayeuna urang teh baris diajar ngeunaan aksara Sunda ya. Minggu kamari ku ibu tos disebatkeun. Kantos muping aksara Sunda? Ngadamu? Kantos ngadamu. Kantos ningali di mana itu aksara Sunda? Dina baju nya pinten. Dina hajatan sok aya nya. Terus ibu hoyong maros. Patalina antawis aksara Sunda sareng materi dongeng kamari. Aya teu patalina? Hah? Teu aya. Cobi, ku ibu ya disebatkeun heula. Kompetensi dasar hanggoda ieu nya dinten ieu. Urang teh tiasa menganalisis wangun sareng tipe aksara Sunda dumasar kana kaedah-kaedahna. Teu kedah isin-isin. Pokona mah urang kenging naon, urang gaduh pamadegan atanapi pendapat naon sok sebatkeun da urang ge namina diajar nya. Lamun diajar urang entong kumeok samemeh dipacak. Ayeuna ibu gaduh contoh aksara Sunda. Dina ieu gambar aya contoh aksara Sunda. Ya aksara Sundana dina naon? Dina plang. Aya teh di Karawang plang sapertos kieu? Aya. Hah? Kayaknya. Amun ka Purwakarta, kantos teh ka Purwakarta? Kantos. Aya teh siga kieu? Iya, seueurnya. Lamun di Bandung? Iya, seueurnya di Bandung ge. Tah, dina aksara Sunda ieu kumaha pamanggih hideuk ngeunaan eta gambar? Sok ngacung. Kumahana? Sae. Teras? Kumaha? Aya naonna di dieu? Tanda baca ieu teh. Teras naon deui nu kapendak tina ieu gambar? Aya rarangkena pinten. Teras we nya. Ye, tina ieu gambar. Ibu bade naros deui kan tadi entos. Hideuk ngadugikeun kamandangna ngeunaan gambar tadi. Ayeuna ibu bade tumaros hakikat atawa ciri-ciri nu aya dina aksara Sunda. Naon? Kumaha? Aya ain, aya pamainna. Berarti eta teh lebet kana rangken. Rangken mana deui selain pamain? Nu jigajet. Ieu eta teh rangken paneuleung. Nya teh paneuleung, paneleng. Lamun paneuleung mah rarangken nya kade biasa bentenkeun salajengna nya kan kamari entos ngadownload aplikasi Pasundan. Terus sadayana tos ngadownloadnya aku ibu tos ditugaskeun kanggo ngadownload aplikasi Pasundan. Ayeuna urang bagi heula kelompok. Bagi kelompokna kan kumargi nuduan ngelebet sedang 4 kelompok janten urang jantenkeun 3 kelompoknya. Carana kieu
dugi ka 3 1 2 3 1 2 3 kitu nya sok taruhan 1 2 4 hiji teu konsen hiji 3 taruhan sareng Nadia sareng Parinya taruhan taruhan sareng Fahri sok ka dieu taruhan sareng Fahri Ripai sareng Milda Doni sareng Nadia terusnya terus kembali kelompok tadi kelompok hiji mana kelompok hiji kelompok 2 kelompok 3 Nadia ku ibu ayeuna baris di pasihan LKPD ieu aya contoh LKPD nah langsung nyasring aya contoh LKPD ibu ya ku ibu bari dijelasin lah LKPD na aksara Sunda LKPD kan lembar kerja mungkin teh hidup teh menurut tadi dumasar tadi kompetensi dasarna analisis wangun aksara Sunda ya aya pituduhna semangat kene teu konsen teu cing cobi pahami konsen ku ibu bade latihan konsentrasi urang geus breaking heula nya sakedap pahami ibu nyebatkeun wilujeng enjing kumaha Sumping wilujeng enjing wilujeng sumping beda wilujeng sumping mah naon Selamat datang. selamat datang sudah pernah diatek kamu terus lamun wilujeng enjing Selamat pagi. selamat pagi ke Pari selamat deh kalau pagi wilujeng siang bener pak ya pak bener tuh wilujeng wengi wilujeng enjing wilujeng siang wilujeng wengi wilujeng enjing wilujeng siang nah, alhamdulillah terus kompaknya terus konsen sadayana enak lah kalau orang sadayana ayeuna ku ibu dibagikeun LKPD nah teras ya per kelompoknya teras diskusikeun ieu duaan-duaan ku ibu digabung antawis istri sareng pamengge kumaha hakikatnya ciri-cirina tadi di mana wae ditulisna pami aya nu lieur kene dina aksara Sunda biasa muka deui aplikasi Pasundana nya biasa dibuka deui dina aplikasi eta biasa ngabangun Sunda kumaha harangke nya ieu na we unggul tah nu silarangkena si Panghulu Pamengket Paneuleuh nama tong ari serat mungkin urang analisisna minggon payun nya kana ieu nama urang paham heula kana aksara Sundana urang warung heula kitu kan biasa suruh buge bari buka HP na buka aplikasi Pasundana baik buka ngarep terieur sok buka kami tos rengse urang presentasikan ya satu acan presentasikan urang kocok lah saha anu presentasikan hiji ya siap so hiji 2 3 mulai kahiji 2
aksara Sunda anu kahiji di belah katujuh. Yo, ayeuna tinggal tilu pada melang taruan. Taruan ieu rarake naon? Rangken Dibacana yo. Pama ari paiha. Lamun aksara suara ayeuna ma leres ma naon ieu? Soca abdi Soca abdi nyeri leresnya. Kumaha sadi dina tampilan kelompok pribadi aya anu di komentaran? sorana kerangke Bu. Kumaha? Oh, tuh saur doni sorakna ke masing tarik pagi nya sing mung gelegar kacindekan kanggo aksara Sunda dinten ieu urang parantos diajar naon wae sok cum urang tos diajar ngeunaan kumaha Ada aksara Sunda. tanda-tanda dina aksara Sunda. Nah, aya naon wae tadi? Tulisna belah kenca. Nulisna belah kenca, terus Ini saya Aan. untuk saya Aan. Aya rangkenan. Terus sabadak itu mungkin urang ngeusian refleksi. Refleksina biasa urang kerjakeun dina nah, kacindokanna sami nya. Anu kahiji aya aksara sora, alfa, ngalayeuna, sareng rarangkena. Terus ayeuna urang ngeusian jurnal harian tina Padlet. Mangga scan antosan Genpina, pamintos keluar Genpin, mungkin lebetkeun namina. Nami lengkapna nya. Tah, Genpina 835 8588. Anu kahiji kanggo pangajaran dinten salajengna nya urang baris diajar ngeunaan nganalisis aksara Sunda. Kan tadi mah mung disarakeun unggul. Naon teh namina teh? Huruf-hurufna nya, simbol-simbolna siga kumaha mungkin mah urang dianalisis. Nah, eta teh lebet kana panyuku, lebet kana pambulu, lebet kana pangwisat atawa lebet kana naon? Tanya atos? Nah, mungkin ibu di pasihan pancen di buminya tidak tingali aplikasi Pasundan deui nya. Terus tingali oge website anu ibu nu Google site mungkin linkna ku ibu dikintunkeun kana grup WA. Dugi dieu aya nu bade ditaroskeun? Saya Pari satacan urang bubar, ayo urang dua heula. Saya ga santos diajar dari orang baca hamdalah bebarengan. Alhamdulillah. Kumaha semangat kene? Semangat. Mana tuh semangat teh? Semangat. Semangat. Nya hatur nuhun paminta aya. Hatur nuhun kana perhatosana. Hapunten tina samudaya kalopatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.